Purwaman Mantraya Winulan Iya sesustora tinggan tinang pamutusing Cinarita saking pundi-pun dados tandaning carita ya kukung kebang siwa lantungan kurang sasini pagelaran wayang Denayu ayu Tada tetes tumaretes Kang tinaretes tanana Astagang wiratan kalawan patra kecamatan Mendra winulan sastra tinwara alon panjang hingga wusi nenggi kanda Purwa hara dupi basane Purwa hara tesipun wiwitan dupi tara itu carita iya hiki boten wonten malih kejawi di mana di salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Ujung Maruta iya hiki Nagara Ujung Maruta kang kacluk kampang ewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakocap mansa nagara watakuan tos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wiji bibisik Prabu Jaya Maruta sampun dipun para ingkang pati Jaya Sakti ngarangkep senopati ngebahu reksa anu tungkul hamalik lut datemah narimang sabda ajrih ningali pamurna lendra samat lendra ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ada hiburan seni suara. Kurang sangakeun hiburan ulah tipu lagi di jam 3. Di sponsoran GLP 125 pengamsana Pak Haji Rohmat aya. Kasarangan Pak Atutu. Nyangakeun kalau ka pengamsana Abah Haji Ade. Kampanye kasarangan Abah di SDX Palawel. Nyangakeun kalau ka pengamsana Bapak Haji Dede HKP Enta Karawang. Bos Hendy aya. Aku maha Bos Hendy aya kapayu Bos Hendy seni suara nyangak Bapak cucu Cakra Cumarana dipiring gamon kamudanya kangelia wajar mah
Ibu Dedeh Kurniasti nagawi makan eta geningan lagu badaya Ari janana sanes lumayan Abah Didu SD budaya seni pribadi Ibu Haja Maya Bapak Haji Herman Satya Marangki Ajengan Mamadi Nanglogi Kang Rajendra Ajak Kang Rajendra diluli Katanya Abah Didu SJ Sokom makan eta geningan lamun dicaki Bisa lajeng nadoyo Kang Sandi Benta budaya Ibu Hajah Maya kali Bapak Haji Herman lambang bangsa Abah Didu tawis jembar Kapayun Abah Didu nagarana Abah Didu binangkit binangkit putra putrina ngintonkeun kamote Naon urang etang juru kawi aya saha barahiji saur atuh kapayun Ide matilu ompang lidu tujuh biasa nama sok aya tujuh Badaya iming ras pati angkat salentang saleta sahaeun kapayun Abah Didu SJ aya abah Pak Haji Robi Bos Bengke aya Bos Robio kapayun abah adek Uyunan masakan Ari Bos Endi Pagelaran Ibunan Dinula pagelaran da seni wayang Pak Wakil Unari anu bageun anu dipintonkeun Bapak Hajat Ibu Hajat anu bageun Abah Haji dipintonkeun geninganan Uki Dalang Pak Haji Sutisna Panembangan anu bageun tamu sopi Sindir Haji Rahmat pawayangan Bapak Misteri Mustaqim anu bageun Sindir tekad gerang elingan urang Ari sangkan ulah Pak Haji Enden kajongjonan
pada tamiana ngabaru tanpa ugeran Akehon pada keningan sampangan tatang pasta Sora kapayun Abah Usep Abah Didu SD aduh abah di 2 SD tanpa babatang Sora kapayun Abah Diane Sora kapayun Bos Eni Sora kapayun Pangarsana Ibu Karolina ayahna Sora kapayun Bapak Maman Suparman di lautan pantrang karempang samudra Mahadi Sutisna Penerbangan Abah Omo Abah Haji Ade GLP Haji Nadan Pampinglo Kali Ibu Hajah Reni Pampinglo Bapak cucu Cakra Cumarna anu bager Sora kapayun acucu Sumarna Ibu Dede Kurniasih anunya Haji Rohmat bager Bapak Ade Saifullah kalih Ibu Darwati kurang salse weneng Naila Bapak Maman Suparman kapayun heula Aduh Pak Haji Rahmat anu Nah geuning bager Pak Haji Rahmat kapayun di Ibu Kades Siti ada Hasanah Haji Rahmat tuh acucu pada ngadeg tuh tuh geuning Bapak Hajat Ibu Hajat anunya Ibu Hajat sareng Bapak Hajat Pak Haji Rahmat nemene Nah Pak Hajat Bapak Hajat deui kapayun heula pasihan jalan anu aduh Bapak Hajat Ibu Hajat bayar laguna pasihan jalan tak geuning acucu Abah Sarum tah Bapak Hajat tah geuning Bapak cucu Cakra anu bager atur ini Bapak nuhun Hajat Pak Hajat dua Ibu Dedeh Kurniasih Ibu Hajat hatur nuhun ya awas hey Bapak Hajat Ibu Hajat hatur nuhun pangasihna teu wawuh we tuh Ibu Hajat deui sawer deui Bapak Hajat tambihan deui Sakitu mah bisa we usaha teh nyi.
Ibu hajat, bapak hajat, hatur nuhun. Ibu Hajah Maya kalih Pak Haji Herman sate maranggi. Urang kakolot urang kene Naila. Haji Dede HKF Tenda Karawang. Ari kolot urang aya. Abah Didu SJS. Didu. Pak Haji Kodar Cicadas Karawang. Pak Haji Robi Bos Bengkel. Dirahmat ku Kang Nikmat. Rahmat anu bager bangganya kakak Haji Rahmat pucuk sayunan jeung batur sabilungan Ibu Kades Siti Hasanah pelesep aing-aingan jungjung tinggi kasopanan hirup kudu Ibu Lurah anu bager gotong royong ulah rek sombong bedegong bulan aya Ari Abah Haji Asik kemana sekolah TKW
Sretinun ing pasewakan busana busana maneka warna maneka pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serapa kapuspit kemudian nang yang pandra hingga sarwarukma sarwarukma renggeng manik narawata gentur kang mangun satur gentra hingkang mangun sinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kasarios wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Ujung Maruta bibisik Prabu Jaya Maruta sampun remagan klian Patih Jaya Sakti anu tungkul hamalik lutat cemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra watak wantos Narapati Nagri Raja Nagara Ujung Maruta yo Prabu Jaya Maruta pengawakan wujud diu awak buta diri terahing reseksi upamangandika geleger lir alas bengkah lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikane pun Narapati Nagri Raja Nagara Ujung Maruta ngandika Kipati Patih kula Jaya Sakti anu payus dipiagul kalayan dipikereus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nutaya papadana kahareup diukna di kapayun kula dawa timala abdi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi sima pangebukti kahunyupan jenengan Sri Paduka pupudening ati semaheun abdi-abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara ngeran Ujas tuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka Kipati hatur nuhun ngiran kali perkawis naon tina naon rupi hal kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jemarhapun tena anu katedak ngiran tina soa kasalahan leres ari urusan salah ma urang pada saling maklum we urang pada saling hampura da urang mah masih keneh kagolong makhluk
wujud diu awak buta diri terahing reseksi ari hate mapan urang teh manusia ari manusia teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung sok kabeneran malahan cenah urang teh bener wae lain malaikat salah wae lain setan aya wae setan nyali teu cicing dina hiji martabat kakeunaan ku Allah jeung gingsir leres malahan manusia teh tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah jang diisuk rajeun tara kapake sore ta eta ilaharna manusia dumasar kana hal eta atuh kewas tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampura saling maklum leres ulang ngarasa aing pangbenerna ulang ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti komo tadi ge di dadasaran ngarasa aing pangbenerna kade sabab ari bener lain ayana dina pangakuan tapi bener teh ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab cari kolot madeng ta ari kebenaran mah aya dina kitab lain dina akueun sumuhun nya leres urang jemarkeun ieu manah sabab bahasa umum geus netelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang rek tidak jadi jimat anu ampuh kumaha sabab ari jelema hampuraan teh nganung harti jemar mana ari jemar mana sagirangeunana teh bersih hate jelema nu bersih hate mah reka mana keur di mana rek kumaha wae ayana bakal dikungkung ku rahmat pitulung pangeran bakal aya dina rahmat jeung pitulung pangeran sabab naon dinas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena sumuhun ulah eta jalana supaya ngabersihkeun hate loba di antarana hampuraan yuk urang hampuraan antara urang jeung urang urang tingkatkeun deui ieu budaya hampura nu geus ampir jadi barang anu mahal sabab jelema ayeuna diaku jadi jelema teh ayeuna teu kaopan teu payaan ngulit bawang gampang kasinggung laras kula eta ya leres nu matak sok urang hampuraan komo lamun batur menta hampura buru-buru gubrakeun hampura pon kitu deui lamun urang ngabogaan salah buru-buru penta hampurana sabab naon bisi ka bawa maut laras kula nu matak ieu urang hampuraan urang jeung urang tadi ge ulang ngarasa aing pangbenerna ulang ngarasa aing panggagahna pangbenerna dawa tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur kade lares ieu mah beda saeutik keyakinan bid'ah beda saeutik keyakinan kafir beda saeutik pamadegan dolalah neraka jahanam asup neraka emangna neraka teh nu nini sia gablek orang jero mana di sawarga aya orang dalam kas di pabrik wae nya leres nu matak sakali deui kade cobi bulan eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi
datang na agama ke manusia pikeun ngomean akhlak saha akhlak urang lain akhlak batur apa urang teh wajib ngelingan tah lamun ngelingan mah bener wajib sabab ditita saling wasiatan ku hakna eta mangelingan kade kudu bisa ngabedakeun antara ngahakiman jeung ngelingan urang mah tugasna sasametnya ngelingan ari hukumna ngelingan digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipiluan amak komo lamun dendam geuleuh mah sabab taufik jeung hidayah eta lain hak prerogatif manusia tapi hak prerogatifna numur beung alam moal aya manusia nu bisa nyadarkeun batur moal aya bisa jalma atawa saha wae di alam dunya anu bakal bisa nyadarkeun batur lintang ti ku rahmat jeung pitulung pangeran boga kakawasaan naon maneh nyadarkeun batur teu bisa waduh nu matak yuk urang tingkatkeun ieu budaya hampura ulah uusuman hampuraan teh uusuman kumaha jadi urang mah budaya hampuraan teh uusuman tempo datang Idul Fitri kakara saling hampura tempo datang Idul Adha kamari geuning kakara saling hampura komo dina Idul Adha mapan kamari wah jiga nu heueuh beres salat Id silih gabrug silih hampura beres sorena ngabagikeun daging kurban diomongkeun teh diomongkeun kumaha nah kabagian teh jenengan tulangna hungkul gegedena ku panitia dagingna tuh goreng hate ka panitia teh baru kana gampang jadi panitia teh da lieur jeung riweuh jeung naon cenah eta aya paleleuwih teu naon da digadag eta mah aya gawena sanajan meunang lolobana tulang lamun disyukurkeun bakal jadi sumsum jadi balung jadi bakal pangawasa moal jadi panyakit urang lamun ngadahar sanajan boga panyakit oge di mana ngadahar daging kurban disyukurkeun ka numur beung alam dijamin moal aya panyakit sabab naon dikungkung ku rahmat pitulung pangeran lamun anjeun nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui tapi sebalikna lamun anjeun teu nyukurkeun nikmat kami ajab kami nu leuwih peurih tadi urang mah kitu ongko dipoyok tapi dilebok nya leres komo dina Idul Fitri mapan wo di urang mah aya budaya mudik nih beres puasa teh wo katelah diragreg mamacet wae nih nya meuni asup kana TV urang nagreg mah asupna teh ngapupuk lebaran fitri we ko macetna eta oge dina Idul Fitri mapan nu jauh teh datang ka pakampungan balik deui ka kampung mudik teh hartina hayang panggih sana keluarga kaituna silubarkeun hampura silubarkeun kasalahan leres dina Idul Fitri mah dina poeunana pan hujan cimata minta hampura teh kolot ka anakon kitu di anak ka kolot diuk oge diatur inung jeung bapak dina kursi anak nyuuh dihanap bener lain nyalakeun kudu kitu memang sakuduna ngan anu jadi hanyaka naon sahari taun sapoeun jiga nu dina Idul Fitri mah saling hampura hujan cimata 3 poe we ti dinya pabaeud-baeud deui teh silih omongkeun deui silih dedetkeun deui komo mitoha ka minantu mah katurug-turug minantu napi ka sebeleun pagadagan minantu ungapoe ngan selot jeung selot sing aya kakapok kade da moal anu beunghar tina judi moal
nu aya mah awut-awutan tina judi tina selot teh Terus loba kacontohan atuh. loba kacontohan dina TV saha jelemana anu beunghar tina selot moal aya Ditipu. rungkad ka itu nama Siti Rukat dia. nya leres Beri menang teh atoh. kangaranan judi apa diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang Ya, bener. haram judi teh kade dina meunangna oge cenah lamun dina meunangna dibikeun ka anak pamajikan lainnya ngaracun jadi racun. ngabaruang teh ka anak pamajikan mere hasil tina judi ngalir getih haram di anak pamajikan amit-amit Doraka. Amit jadi. nya leres sabab naon ari judi teh di mana meunang pana naon teh katagihan di mana eleh panasara Nya karaos. masang deui sok ningali nu de anu selot Wah, nya bener. aing ngadepo ungapoe da ngawede matara Parah bener. Belum. korban selot loba tingali awut-awutan ekonomi hancur Rumah tangga. kadang-kadang jeung rumah tangga oge hancur Ya, jeung pamajikan oge cerai cerai. gara-gara selot teh Segala dijual itu. segala dijual panasaran masang deui BPKB motor digadekeun Surat iman. sertifikat ngalayang Halo, jadi nginjem ka indung jeung bapak teu dibere da puguh pusingeun ka pamajikan puguh ning da geus cerai dar nginjemna teh ka nu lain-lain mana? ka saha ka Bang Emok Aduh. Nggak serupa-rupa teh. Bang Emok teh atuh lentah darat lentah darat Bang Emok mah ngaleng bari neke teh rek teh disebut lentah darat kumaha Bang Emok nginjem 1 juta katarima 800 can nu ngapoe kudu mayar can dibungaan gede anu leuwih era ngapoe rebo nangtung bari berjanji Baik apa? waduh nya leres can dikaturug-turug minantu teh salian teh selot pagadaganana ngapoe ngan nguseup jeung nguseup Ya. Eureun useup teh euy. jadi urang teh ulah nguseup kade bahasa kaula lain teh meunang nguseup tapi nguseup wae Kemalinaan maksudnya. teu naon aing nguseup mah sakali-kali mah da hobi ngan unga-unga poe da urang lain urang laut Ulah kemalinaan we. lain nelayan urang mah nya leres tapi kita nguseup maka jadi ibadah ya Takding. ke nguseup maka jadi ibadah bener palebah mana ibadah na nguseup tenang tukang nguseup dibantuan ku aing Ya beres. Beres, Bos. ke nguseup palebah mana ibadah na dengekeun cekaterangan inna mal amalu biniyah sagala amal-amalan kumaniat lamun niatna ngusupna rek neangan dengeuna maraban anak pamajikan ibadah ngaranna di mana ngusupna di bendungan di walungan di balonge teh naon aya laukna di gubug mah dibawa dibikeun ka anak pamajikan teh naon nya leres ulah kamalinaan lamun tempona adan eureun nguseup teh hilang bara salat ngajen-ngajen atuh kanu salat hujan angin dordar gelap eureun nguseup teh cinyaah ka diri ieu mah hujan angin dordar gelap teh kitu we ngaduk-duk bubulut teh babaseuhan kahujanan ya nu gelo wae aya hujan ngiuhan nu gelo teh berarti nu nguseup leuwih ti nu gelo lain cek aing eta mah cek sia Kan bisa jadi. ieu mah lain cek aing mah teu ngomong kitu ieu mah nu gelo aya hujan ngiuhan
banyak orang nu boga akal pikiran cinya ka diri ulah dolim kan awak rek kumaha nya ka batur lamun ka awak sorangan geus teu nyaah nya leres tuh nu matak sok dina hampuraan we heula antara urang jeung urang kudu apal yen urang teh bobolokot posisikeun jiwa urang teh yen urang teh bobolokot ku dosa eueuh jelema anu sampurna leres moal naon teh bangsa buta nyereus kieu naon moal naon bangsa buta nyereus kieu sakali di sana nya teh moal naon bangsa buta nyereus kieu naon moal naon bangsa buta nyereus kieu dengekeun pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karedoan mantenna waduh leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal-lincil luncat mulang udar tina tali gadak sabab naon teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat teu kawas dina mangsa kampanye tangadak-adak urang teh deukeut ka rakyat teh dina mangsa kampanye medaek ulin ka kampung-kampung dina mangsa kampanye medaek sepi jeung rakyat janji mururuk ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat kadang-kadang geus jadi pamimpin mah culang cileung dengan palingeun jadi bangsat panjang kokod tuh lo babuktina ning cikeneh kamari kumaha masalah urusan aya nu ungah balewatangan geuningan mereka percaya nya diberi kepercayaan ku pamarentah diberi kepercayaan ku negara dar korupsi mega korupsi eta untung kaburu beunang awut-awutan jelema mode kitu amit-amit naudzubillah kabayang sapoe sameliar lain dimanfaatkeun waduh tuh nu matak loba keneh jelema nu bohong loba keneh pejabat anu jadi usaha jadi pamimpinna nu matak jadi pamimpin cing inget yen hakikatna pamimpin teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita nu matak jadi pamimpin teh kudu boga pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna nguriling ka tepi swiling anyar celang ka padesaan jadi pamimpin teh longok rakyat teh bisi aya rakyat anu teu dahar da kudu diaku urang bisa jadi pamimpin ngeunah nyandang geudah nyanding loba ketan loba keton mobil loba imah sigrong jadi pamimpin jadi aparatur negara cinget kabeh digajihna ku rakyat menang tunyangan teh ti rakyat cing boga rumasa teh cing gede rumah sali nu matak cing gede rumasa ka rakyat lain ngarampok ka rakyat teh waduh lain waduh mikir babas teh ya di balan tuh nu matak yuk urang tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat karunya masyarakat teh leres satuluy pangna digingsir linggih ku kaula poe ieu kaula teh aya urusan pribadi aya urusan pribadi bener perkawis naon ieu ye ti
Cobi ulang. Kaula teh manggih katerangan. Menak katerangan, bener. Katerangan naon? Cobi ulang. Ada kaula teh aya masuk rajin, kaula teh bucu baca kana kitab. Ah, eta. Leres. Cek ieu katerangan doa nu bakal diijabah ku pangeran di antarana doana anak anu soleh. Doa nu bakal diijabah teh doana nyaeta anak anu soleh. Ngahulang aing ti. Ngahulang kumaha? Ieu teh asa nyiniran ka aing. Nyiniran kumaha? Asa kagugah ieu teh katerangan teh di antarana doana anak doa nu bakal dijabah ku pangeran teh doana anak soleh. Leres tajeng tah ieu eta nyiniran ka aing. Naon teh nyaho sorangan meureun maneh anak aing kabeh nu ecreug. Anak aing kabeh walileuh. Aya lieuran. Aya lieuran. Boga budak teh. Komo nu panggede nama ungap poe nyenyekek botol we mabok. Coba itu. Bayak cai kana narkoba, bayak narkoba kana lem. Ngobat. Bere imah dijual. Waduh. Can anak aing anu bungsu anu awewe, aduh. Era aing ti isin kumaha. Ya. Anak aing anu awewe sawak-awak pinuh ku tato. Alah. Kan kitu mah make anting batur mapan paling loba 2 anak aing mah 18. Ceuli di antingan irung ditinik, halis ditinik, buja ditinik. Eta kuning. Daya semperani teh nutur-nutur. Kesedot meureun. Magnet katutur-tutur. Ai balik subuh we jeung subuh anak aing gonta-ganti lalaki. Ngapoe we neangan ganas rongeng. Tingkeun naon? Waduh. Ditanya ku aing ti maneh sia nyai, we yake kakara balik. Bejana teh naon sih ngajawabna? Naon? Tos ti oyo cenah. Hey. Naon tah oyo teh? Ti ari oyo naon? Oyo teh raina uya teh. Eta kok aku suka eta. Bapana Ayi. Haji. Tak itu, tak aing teh hayang ngabogaan anak anu soleh ti. Tatanya we aing teh kanu bisa. Kumaha? Saur anu cek anu bisa cenah bisa anjeun ngabogaan anak soleh tapi aya syaratna. Naon? Syaratna nyata kaula kudu kawin deui. Beres syarat. Syaratna teh nikah deui, kawin deui. Allah. Upami kitu mah kaula ge hoyong anak soleh. Oyo ngabdi ge. Ada siapa yang kawin deui goblok gitu. Kawina sih. Tapi kawina lain ka bangsa siluman. Kasaha ka bangsa manusia. Sabab anu bakal nurunkeun turunan anu soleh teh bangsa manusia. Gua ka tukang kopi. Da nyaho sorangan aing mah meureun pamajikan teh kabeh siluman wungkul. Ya kulandu. Teu mimiti siluman monyet, siluman buaya, siluman ajag, siluman maung. Nepi ka siluman entok dikawin ku aing. Da maneh lamun rek kawin ulah jeung siluman entok sia. Aku naon tah? Nah, jorok modal. Aing keur nyatu cecerot kana piring. Ngematak anak aing kabeh da siluman hungku pamajikan aing. Leres. Da aing teh hayang neangan ti awewe bangsa manusia. Da awewe oge ketang aya kategori. Aya kategorina nya. Aya kategorina, aya awewe teh aya istri teh aya 4 kategori. Naon wae? Hiji istri padati. Istri padati bener. Dupi kadua istri japati. Ya. Katilu istri kunti. Kaopat istri sajati. Dupi istri padati teh kumaha? Mamane apa padati? Naon? Padati teh roda gorobag. Tah istri padati mah sagala ditarik kita mah.
rek barangka rek runtah rek kesik rek semen rek naon wae ditarik we tap nu penting bayaran Penting mah uang. nu penting cuan. Dupi istri Japati, tak istri Japati mah tingali Japati. Kumaha aya dahareun kakara nyampeurkeun. Eueuh dahareun lingas. Jadi hartina ada uang abang disayang, tiada uang abang di Tendang. tuh nyarahun. Nya leres. Kamu naik nabeh kakara bager. Oh, nabeh wanyung cunge ayo nih. Kayak itu usaha koplok cenah. Dupi anu katilu istri Kunti. Ari istri Kunti teh tah ieu mah istri teh bager. Cicingna dinu poek. Berehana segala digupai. Nu kieu mah nu penting Duit. tuh. Dupi istri sajati, tah istri sajati mah nyaeta istri anu nyaah ka diri nyaah ka salaki, bakti ka Hyang Widi tetelat muji ka Gusti Nu Maha Suci. Ngalangkungan babakti diri kanu jadi salaki, tah aing teh hayang ngabogaan istri anu sajati. Parantos aya calona geus aya. Parantos aya, parantos sae urang mana? Urang Bojong lain, urang Cibeuneur lain, urang Marga Bakti lain, urang Citaman lain, Cipasung lain, Pasir Huut meni apa saudara dia ya apa Minang ka dieu sanes naon aya we teh tulisanna di handap dong dibejakeun babal dunya hoy ge. Ya. Urang mana aing teh hayang kawin ka urang dieu bosen. Ka urang mana hayang kawin ka urang luar negeri. Ka urang mana ieu teh istri teh urang luar negeri nyaeta urang nagara Tirta Dahana. Tirta Dahana kakasihna nyaeta Dewi Dahana Wati. Putrana Prabu Dahana Dewa Raja Nagara Tirta Dahana. Allah ieu nami teh tina dahana saudaranya. Wah turunan Kai Jati. Atana Pi Abasia lain. Atuh urang lamar we. Tah, nyeta ieu teh teu bisa dilamar. Nah, sing horeng lain aing ngungkul anu mikahayang ka Dewi Dahanawati. Nah, saha ampi raja-raja di satatar Madya Desa. Ngalet ngengkeuy ngabanalet nyemat-nyemat nyatang pinang ngalamar ka Dewi Dahanawati ku geulis jeung solehahna. Uningat di mana salira? Aing apa teh Dewi Dahanawati sok live TikTok. Sokomal. Atuh lajeng tah kulantaran loba teuing anu ngalamar di nagara Tirta Dahana kapaksa Prabu Dahana Dewa ngaluarkeun aturan naon teh nyaeta ngayakeun sayembara belabar kawat adu jago. Sayembara jadi saha-saha anu bisa ngelekeun jago sayembara bisa ngaboyong Dewi Dahanawati. Saha jagona teh patih nagara saha nyaeta Dahana Sakti tina dahan deui wae. Geus tina dahan deui wae. Teu aya tina geutahna kitu tah. Atanapi tina akarna. Nya atanapi akar geus loba heureus ya. Lajeng tah pangna anyeun digingsir linggih Cobi. miwarang kaula ngiring sayembara lain. Maksana kaula marek mi HP ieu nagara di
maksudna kumaha ngeran Maha cobi kulan maksudna itu. kaulah hayang menang sorangan sebab ieu urusan pribadi moal apalah make apalatur negara kaulah marek ini ti ieu nagara kaulah terik milu saemara atuh sawios ku kaulah wae lain teh percaya kana wawasan anjeun ngan cek meja lamun menang sorangan masuk genah Kebenarnya dia. sok pulen Kain teh hayang menang sorangan sabab menang sorangan mah ada kepuasan tersendiri. Ada manis-manisnya pokoknya. Osai atuh pamik itu carana mah iraha ayeuna waktuna aing mamenta dijajab we. Nepi ka tapal wates nagara kaula. Menta pasukane saeutik ti. Osai mangga. Iraha bade miang ayeuna waktuna kaula rek lumampah nyata ngajugjug nagara Tirtadahana. Ngiring sayembara belabar kawat adu jago. Siapkan pasukan ti. Saya bangga. Rampung daud tutas pangantika katigas kantun pinara. Bral hamid kaulah bral. Dahanawati mudah-mudahan jadi jodoh nu patotos kamu akang nyai. Sanajan jauh di mata tetap di hati. Beres. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu bintang yang bergemelap yaitu dikau nyai. Dahanawati. Hei angin pangnepikeun hariring kuring ka Dahanawati. Lagi bucin. Wartoskeun kana cepieuna aku rindu padamu nyai. Ada. Ai keur Hari Raja kerbucin mah bedanya. Ai keur bucin mah kieu nya. Mudah-mudahan aing bisa ngelekeun jago saemara. Amin mudah-mudahan pula. Bapak Sakti Bukan niraya lumunor wewetin layang rana. Wewetin layang rana. Datan merah tangga deman ewuh mangkulingan rana. Ewuh mangkulingan rana. Denirahing kang manak satengahing marga. Satengahing marga. Raya
da kabeh ge kitu anu ngaranna lalaki mah hayang ngabogaan pamajikan teh anu soleha Santos kula. kabeh ge kitu kaasup kaula ge sarua hayang ngabogaan istri anu soleha Laras atuh. da kaula ge lamun rek pajungut-jungut jeung dudugu mah heuh bieu sarua kaula ge sanasib jeung raja Aku kebeneran aing boga pamajikan teh goreng adat jabat teh goreng adat teh goreng patut ongko Nah, meni teu kagok nyata. malum pamajikan aing siluman monyet Paingan atuh. ngapoe ngarewek we ka aing apa itu ngarurudet tuh. kasalaki teh boro-boro aya mesra-mesrana Wah, ka aing teh nyebut teh sia we jeung maneh urang. pamajikan aing alah paling lemes teh manehna ka aing teh nyebut teh make jeung hei manehna atawa di dinya ka aing teh can pernah aing pamajikan disebut sayang acan aduh da sabenerna mah hate teh bogoh aing teh Nah, ngan baheula teh kaula teh kacilakaan silakan kumaha. digerebek ku hansip kecelakaan aingna keur mabok Sekal tubuh. dicekal tuur harita keneh yang dikawinkeun nepi ka ayeuna tarik harita teh mabok aing aduh Tuh, nya kula. jeung galak deui Iya. Kau mau duit saeutik nih, ge. tekal balik telat wah Koet tuh ini. tapi lamun aing balik mawa duit gede kakara mawa duit gede mah pamajikan teh kakara bujur gede centang-centang Langsung pargoy gini. langsung pargoy Pakai parfum. oh lamun aing mawa duit gede mah wah bujur teh tengeng hareupun aing teh wah eta aing geus teu mawa duit ada Iya nu kacau na teh li. boro-boro dangdan awak buladig book sawig-wig heeh diuk dina kursi cicing kieu Duit ilegal. suku nu hiji kana meja Hiji deui. nu hiji deui kana lomari Hey, jali. awewe tengah dang